Aduh. Panas kieu cuaca. Panas kieu mah ngeunah ngopi. Meuli atuh kopi, Jang. Teu boga duit. Jual atuh hayam. Aduh, ayam dapat paeh teh ya. Paeh. Kunaon paehna? Pan dicium ku budak goreng teh ya. Anu kamari? Ketu kojotan eta hayam. Bener jablan. Kalau mun amprok mah bebaskeun udah kuduna. Geus anu urang kumaha enak kieu? Nah, geus kieu we. Kieu wae. Nyang. Aing kasih muncanya. Penasaran nih. Buka kaca udah. Buka HP euy. Bacaan. Siapa urang teh euy? Asa mirip jeung Stepan William euy. Urang eta nya. Urang kamang-amang anu kamari. Kelan ngejeulan yeuh, kasih encan urang yeuh. Geus ngomong kamari Dan Urang amplop, urang beuli hayangna lah. Jadi kasep aing beungeut nya. Wah, pantur ini hese teuing nya. Urang make setelan heula nya. Asik. Kacamata. Kaca. Ayo, berangkat di tangan, bisa. Woi. Siap. Dih. Kenal ka urang? Anu kemarin nanyakeun hayam Bangkok. Sia Randy lain sih. Geuning kenal. Pantes beda sih beungeutna. Urang nyaho. Tadi maneh teh lupa ingatannya. Indonesia. Nyaho teh amang kamari teh ya. Keur tadi mah liwat nampo jeung babaturan ka mana mah? Kemana? Perasaan mah ka Bedi itu dak tadi mah liwatna. Ka Bladi itu ka mana berarti nya? Nyaong steang jajan. Ke Ciranggon berarti nya. Ka Ciranggon. Ayo urang ka ditulan ya. Mang. Tah saya. Apal kurang? Kasih. Anu kamari eta teh ning. Anu hayang kasep ning ganteng. Nu hayang kasep mah beungeutna ge goreng. Apa yang bool hayam kepeceretan teh hayam. Wah, gara-gara sia, ayeuna sih jadi ganteng, hayam aing jadi paeh. Paeh ku sia. Wah, boro marek dibeli. Waduh, iya gara-gara hayam buat jangker ieu. Jangker dicium boolna ku sia. Terus kumaha ayeuna? Kumaha? Ini gara-gara sia, hayam aing kayak Waduh. Gara-gara ditunjuk ku aing, jangker budak. Kabur. Mata aing ngeri anjing. Abang-abangna euy. Ngeri deui bujurna euy. Kan batuna lancip. Aduh. Lancip euy. Gara-gara si amang-amang ya. Paling teangan tadi teh ya. Goblok teh. Aduh. Sia. Naon? Aing ditonjok ke amang-amang euy. Kacamata kunaon eta matana? Mata sia kunaon? Mata aing. Ngaca. Mana. Aing goreng euy.